Ah, nuju kieu we Kang, nuju milarian nu teu aya. Hiji sama. Emangna main bola? Atuh draw umur aya kitu mah. Padahal bade bukan tong di dinya nya, jeung berang-berang deh. Dewi, Dev, bade ka mana sesoranganan wae? Disangkanya salelana gitu. Wow. Sikat bos, tong dililakeun lah. Juk-jukan nu main bola si emak. Apaan kamari emak ngarawaskeun urang? Ayeuna urang nu ngarawaskeun emak. Maneh rek kasep, maneh rek gagah, non urusana jeung urang. Sejahtera, puguh we da beus angkutan. Bos, tungguan bos. Capek bos. Mane mah mantak awak teh tong gede teuing geura. Leuheung lamun awak gede teh loba duit atuh. Alah, bos, naon urusan awak gede jeung loba duit ari bos? Sia mah. Biasana nu beuteung boncir kieu sok loba duit. Si bos mah keur capek kadon ngopodor kieu. Ayo. Jalan-jalan ngajak-jakeun suku. Malah baca cing di imah ame teu karasa. Sugan we panggih jeung manusia nu kamari tah si wawalak teh nu maledog emak. Mantap parah deui mun panggih di tarajongan ku aing mah. Pake kacamata ame teu katinggalieun emak. Sia gewel sia. Tong loba ulin sorangan parawan mama. Bisi anu nyulik. Padawan naon sia? Peda aing make kacamata. Dasar hancip belakug sia. Hayang doraka maneh teh. Atuh kitu mama berarti hiji sama. Hiji sama. Emangna main bola? Atuh draw umur aya kitu mah. Juk-jukan nu main bola si emak. Apaan kamari emak ngarawaskeun urang? Ayeuna urang nu ngarawaskeun emak. Olo. Eta si Hasip ora bodor. Dasar hancip loba pidorakeun. Awas ya ku aing. Ih. Awas ya kurang ajar. Lamun beunang sia ku aing dirangket sia goblok. Mahina ka aing pada aing make kacamata. Loba ngahina sia ka aing kurang ajar sia. Gaya enggeus. Kasep komo deui. Tinggal nangan mangsa ieu mah. Dewi, Dev, bade ka mana sesoranganan wae? Naon maneh make tatanya, kumaha urang we dek ka mana-mana oge. Maneh mah ditanya bener-bener kalah nembalan kitu. Kela, dek ka mana? Kela atuh. Nah teh tertarik kana penampilan urang sakitu kasep jeung gagah kieu. Kasep palebah manana ari maneh. Maneh rek kasep, maneh rek gagah, non urusana jeung urang. Nah kurang kasep atau kurang mancit ya buuk teh. Kalah kitu ka dieu atuh enggal. Teu bisa tapi ajarkeun nya. Nya makana ka dieu pan diajakeun. Naon sih?
sangka nyasar salerana gitu. Ih maneh make jeung pengalengan lepaskeun. Padahal bade bukan tong didinya nya jeung berang-berang deh. Naon maneh saha nu bobogohan puguh urang teh ditabrak ku si ieu ye. Halah, di mana aya maling ngaku geus pugu-pugu jelas make ngelak sagala di. Maneh si gara-garana jadi urang disangka nu lain-lain ku batur. Ih atuh Dew, da teu kahaja. Bae atuh Dew. Kumaha? Udi cocok teh jeung Dewi. Cocok pisan Mang Udi. Ngadukung saring mah 100%. Pucuk dicinta, ulam pun datang. Naon bos? Puisi? Puisi sia teh, puguhan paribasa. Tuh, tingali atuh. Wow. Sikat bos, tong dililakeun lah. Sikat sia teh. Oh gua daun tuh, main disikat. Sampurasun. Rampes, Kang. Punten ya. Nuju naon neng di dieu neng? Ngaliran neng. Ah, nuju kieu we, Kang, nuju milarian nu teu aya. Wah, si neng masuk na bodoh raiten teh. Moal kapenak-kapenak atuh. Milarian anu teu aya mah. Mending ge ieu nu aya nu puguh jogrugna di dieu atuh. Ding. Oh, Ding. Siap bos. Neng, daripada milarian anu teu aya, mending ge akang atuh. Naon ari akang, maksudna kumaha teu ngartos ah. Duh, piraku teu ngartos. Teu ngartos, Kang, neng mah aslina teu ngartos. Nya atuh satu tong diemutan. Neng, ene bade ka mana? Abi mah bade teras uih we, Kang. Oh, wios teh jajak ku akang. Wios teu kedah akang ngarepot-repot ah. Teu repot-repot. Justru akang mah teu ridho lamun ninggal istri uih nyalira. Soalna ayeuna teh seueur begal. Ah, nu leres aya akang. Ku kituna neng tong uih nyalira. Wios dijawab ku akang. Budak buleud. Ding, kenaon? Darko, keur kieu we nungguan si Obos Oh gitu, rek di alas simpelna we. Urang kasep teu. Astagfirullahaladzim. Naon maksudna ieu teh? Ih, urang na cik urang kasep teu. Istighfar, urang mah masih kena resep ke awewe. Si kehet manya kudu kudu ieu mah. Tah, mun ku ieu kasep. Kala urang nanya sekali deui, urang kasep teu? Asep pisan. Tapi naha si Dewi teu kataji pisan ku dewek. Kela Dewi mana ieu teh? Sia mah loba tanya. Lain kitu, siapa tahu Oding bisa membantu. Nu bener bisa ngebantu? Bener atuh. Mun bener bisa ngabantu, kumaha carana sakampung ieu? Awewe sakampung ieu bogo ka dewek. Gampang atuh eta mah asal ieu we. Aya gampang. Oh iya bumi nangis teh. Muhun, Kang. Sareng saha wae di dieu teh neng? Sareng mawe duaan abi mah di bumi. Oh, sareng si emak di dieu teh. Atuh pami kitu mah tiasa dikenalkeun nya ka calon mantu teh. Aslina, Kang, hoyong kenal ka si emak. Nya hoyong atuh. Saha nu teu hoyong kenal sareng calon mertua? Hehehe. Mak nuju naon? Ya tamu hoyong kenal cenah, Mak. Tamu saha seneng? Iya rencangan abi hoyong kenal ka emak. Kela mah kagok sing ngarepan laku hidup geulis. Maya kagok loba pigawean teu kegerok. Aduh, punten Kang Ubud, si mana nuju riweuh.
Kada ya tuh aman ka dieu. Oh, nya we satu neng tong dipaksakeun keun lah gampil. Mungkin akang ogut baris ka deui amang deui. Soalna hoyong tepang sareng si emak tuh. Domba dirareng deui tuh. Mun atuh Kang aya kitu mah puntennya da aku mah aya di kampung. Nya we satu neng pamit kitu mah tuh Kang Ogut bade pamit heula. Mungkin dina lain waktos Kang Ogut baris amun ka dieu. Pamit kitu mah tuh di kantorna nya, Neng. Mangga Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Negara rilis bade kamarana. Biasa Kang Oding, bade latihan tari. Ah, naon. Selat. Heula atuh, nah teu kabita ye ku duit bariru. Ieu. Teka bita. Hayu Sar ah. Saha geulis anu hayang panggil jeung emak teh saya mah teh. Keta rerencan Neng mah, hayang kenal sareng emak. Alah. Maka jeung hayang bau jeung emak. Kawas selebritis wae mah teh. Urang mana eta teh budak teh? Mumun hayang sareng we atuh sareng emak. Bageda Neng ge nembe dijajabkeun duwi ka bumi. Alah, Neng. Tong sok gampang babari kitu. Komo bade jeung ka Karawamu. Ai lalaki jamanana teh geuning sok loba rayuan gombal ceuk mama. Omat geulisna. Mumun mah dan Neng ge tiasa ningal atuh. Ya geulis. Kudu apik jeung taliti. Hak intip heula. Lamun rek euteup teh. Kade bisi euteup nu lain-lain. Dan bisa jadi raheut. Eta teh sok. Bos. Kumaha? Aman, lancar, sejahtera? Sejahtera. Puguh we da beus angkutan. Si Obos mah meni amak-amakan wae. Tahap 2. Mulai dibere kalancaran, Ding. Sarua atuh Bos, kan Oding mah tahap hiji. Sarua kumaha si lain? Menang awewe oge. Tah, Bos, apal teh ieu? Nu kieu mah seureuh bodool. Tuh, si Obos mah gaweaneun eta teh Bos. Gawean naon maksudna? Macul. Bos apal teh si Darko? Naon? Kumaha carana sangkan kabeh awewe di lemur ieu barogoheun ka si Darko. Oh, terus maneh nyanggupan. Ngabantu si Darko gitu maksudna. Nya heueuh Bos, matak dibere duit ge. Gelo maneh. Oding. Masalah eta mah moal bisa dijieun-jieun. Jodoh pati-pati bagja cilaka geus aya nu ngatur si teh. Diatur kumaha si teh teh omongeun. Atuh kumaha Bos? Teu kumaha bonool. Ayeuna mah mending oge urang neangan warung. Dahar sahabekna. Kan hatihang gitu Bos maksudna. Dahar kumaneh si bonool. Heuh. Hei, mana sada? Kurang ajar. Bos.